Ya, naon ayeuna mun teu mata tuh. Nu batak ieu ayeuna mun tama dalilna, syahidna Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam Nabiullah mantanana nyaeta adalah seorang nabi anu ahli juhud. Bahkan ayeuna mun tama mantana teh disebutkeun ajhadud jahidin pangjuhudna ti saantero anu ahli juhud. Apan ayeuna Kangjeng Den Sulaiman teh ayeuna mun tama alaihi salam apan kaudinga istanana dugi ka ayeuna mun tama ngalahkeun istana Raja Bilqis, Ratu Bilqis. Kehebatan ayeuna mun teu istana Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam jin oge taluk sasatoan oge ayeuna kuninga kana bahasa ayeuna satatoan raja ayeuna mun tambah dunya dikira meureun ceuk urang tuh Nabi Sulaiman oge pan jadi raja tuh itu ayeuna mun tambah Nabi Sulaiman istanana sakitu mewahna eta teh sanes disimpen dina manah kumaha aya dina manahna ayu manahna mah kumaha ieu hayang kenging kauntungan kamuliaan di akhirat kumaha ieu hayang kenging ridho Allah mana faktana karana keseharianana sadiditna Kangjeng Nabi Sulaiman mah barang tuangna teh nyaeta hanya sakadar roti sareng sair. Ari roti ayeuna mun tama sareng sair teh makanan lah kira-kira lamun di urang mah meureunan ayeuna mun tama beas bakatul. Lamun kira-kira ayeuna di urang mah beas naon teh teraskin kira-kira lamun di urang mah. Lamun di urang ayeuna mah kira-kira ayeuna beasna ge beas raskin. Anu ayeuna mun teh geus teu pati beukieun batur tah tuangna teh kitu. Kamanakeun ieu ayeuna mun teh anu raos-raosna, anu mewah-mewahna wayut imul khalqala didal atimah. Nu raosna mah dipasihkeun ka batur. Anjeunna mah tuangna teh kitu. Hubji ayeuna mun teh masair ayeuna mun teh sederhana pisan. Begitulah ayeuna. Tah ka para ulama ge kitu. Urang ulang ayeuna mun teh ningali dina penampilan zahirna gaga. Ka mana? Manahna ka Allah, manahna ka Allah, manahna ka akhirat. Tuh. Jadi masalahna ieu sifat juhud lain pagawean fisik, lain pagawean badan, lain pagawean zahir, lain pagawean sumut, tapi ieu juhud adalah pagawean ati. Pagawean ati. Anu mana ayeuna mun teh mah teu bisa begitu ayeuna diomongkeun dol jadi weh. Nu ngomongna ge ieu teh naon? Jauh kene karena sifat juhud bari ngomongkeun anak cek bari gok deui bab juhud teh nu ngomongna ge ayeuna can puguh ayeuna mun teh kasifatan ke sifat juhud ya teh da ati teh lamun ngomong mah bener pok deui ai pengamalan ieu ngalaksanakeun alah tadi teh sarupang rasa apa hese cenah teu daden boro-boro ayeuna aden ora keneh apa ge sekolah we kana duit marasa we bukti gitu rasa kagak kurang jadi tasawuf mangeunah lamun diomongkeun nya lamun teu dipake tiba berege aduh lamun ayeuna mun teh urang erek ngalakonan teh mah euy kao deui kana tasawuf jadi kana tasawuf kabagan hate mah lamun ku urang erek di jalan teh jegal beratna luar biasa, ampegna luar biasa. Hampang keneh salat ayeuna mun 100 rakaat. Jeung urang ngajalani sifat qanaat teh gitulah. Nu kamari ayeuna. Ieu ayeuna mun teh hiji we ku urang ayeuna mun teh bolak-balik pake ieu sifat juhud. Ripuhna luar biasa.
Ari hate itu apa pagawean hate. Ari itu mau kudu awak ayeuna mun teu salat mah. Aya juhur pada pagawean ayeuna hate ieu ayeuna ripuhna teh hate. Gicrak deui gicrak deui. Gicrak deui gicrak deui. Allah. Awe teh ngaratieun teh ngomong teh 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 ya. Teh ngaratieun teh ngomong kieu teh. Atuh da urang mah biasa padilah nangos anu mata anu tah. Parantin ngarareunah kitu ayeuna mun teh ngaji teh kitu. Mata ketika ayeuna mun teh ngomongkeun bab hate teh wah boh ayeuna kaunggulanana, boh bahayana, boh manfaatna. Jadi pagawean hate mah mun cilaka teu aduh kitu tah. Cilakana teh cenah hate. Tapi lamun manfaat mah kaagunganana wah luar biasa. Keagungan pagawean hate mah. Di atas pagawean fisik ya pagawean hate mah. Di atas ayeuna kualitasna beban deui. Di atas ayeuna mun teh pagawean amal-amal fisik amal-amal zahir. Wajuhdu jeung ari juhud. Taku akola tau ka sing artinya sing ngarti taku akola make bangga anjeun bakal lebih ngarti lamun nyaeta geus ayeuna mun ta mangadenge bahwa pengertian juhud teh nyaeta pakdu ala qati qalbika la pakdun lahu. Lain hartina teu meunang ngampihan, lain hartina teu meunang boga, tapi ulah resep ati kana dunya eta, kana harta eta. Kumaha teu kang resep nya ka akhiratkeun we, aya hayang akhirat, aya resep akhirat. Sagala anu aya dunya harta banda anu aya sakuring bumi urang, petakeun rarakeun ka akhirat. Berarti eta ahli juhud. Cinta akhirat teu cinta dunya. Juhud. Da dunya oge nu aya teu dipake ayeuna mun teh dunya, kabeh dinaon? Dirarapkeun ayeuna mun teh makapi akhirateun. Wajudu jeung ari tapa eta asanu mansibin anu pangleuwih alusna darajat ba'da tuqa dina sanggeusna taqwa. Wabihi jeung hanyalah ku juhud wungkul yunalu bakal bisa diperoleh, bakal bisa dirawel, bakal bisa dihontal naon maqamu arbabil ula, maqam darajat pirang-pirang anu kagungan kaluhuran. Wajudu asanu mansibin ari juhud teh anu pangunggulna ti saantara maqam sabada takwa. Takwa nomor 1, lajeng tahap kadua darajat teh maqam teh nyaeta juhud. Naon sababna? Sabab ari nu disebutkeun juhud teh nyaeta jadi penyebab kana bisa cintana ka Allah. Ari ayeuna mun ta darajat nu pangluhurna darajat anu mana tibatan nyaeta bisa cinta ka Allah. Jadi artina lamun ayeuna teu resep kana dunya teh berarti resep ka akhirat. Lamun teu cinta kana dunya teh berarti sabalikna cinta ka Allah. Ai cinta ka Allah darajat anu tertinggi. Cinta ka Allah. Doa junjunan ijhad fid dunya yuhibbuka Allah. Kudu juhud anjeun ulah resep kana dunya yuhibbuka pasti Allah bakal cinta ka anjeun. Jadi syaratna hayang dipika cinta ku Allah, syaratna teh ulah resep kana dunya. Wajhad fi ma indan nas, ulah resep anjeun kana barang-barang nu aya di batur yuhibbukan nas, ke batur bakal resep ka anjeun. Jadi lamun urang kabitaan careraman, lamun urang ayeuna mun tam gehgeran kabitaan careraman karoohan ku barang-barang milik batur, kuno aya di batur. Batur beungar hayang, batur ayeuna boga itu hayang,
batur ayeuna boga ieu hayang. Maka ke dampakna batur nu beunghar batur nu boga moal resep ka urang nu puguh mah kasieuna. Nu puguh mah kasieuna. Jadi eta ayeuna jelema anu aya ketika dideuketan ku urang anu urang nyaeta karohan hayang wae di manehanana. Lain atoh disampeurkeun teh. Jol hati-hati. Eta masak loba pampeta. Eta masak ayeuna nyiniran wae. Eta masak ayeuna muntang ngaya-ngaya wae. Sieun itu teh. Tapi lamun urang juhud artina teresep walaupun ayeuna mun teu deukeut jeung jelema anu serba aya serba loba sagala aya tuluy urang dina hate dingin lain ayeuna mun teu semata-mata deukeutna jeung jelema eta hayang nu aya di manehanana aya tugas lain tugas lain teh memang ayeuna karana urang digawe di manehanana karana urang ayeuna dionang ku manehanana karana urang ayeuna dibutuhkeun ku manehanana gitu. Nah lamun ayeuna mun teu urang deukeutna jeung manehanana karana urang meka hayang jeung barang-barang nu aya di manehanana pasti bakal maresepkeun nu boga mah hati-hati si barang peta ayeuna mun teu itu ieu tapi lamun urang teu hayang yuhib bukan nas batur bakal raresepkeun batur bakal raresepkeun juhud eta teh ayeuna modalna jadi teu moal curiga dideuketan ku jelema anu juhud mah batur anu laloba harta teh moal curiga moal kasienan ketika nyaeta dekat jeung orang-orang anu ahli juhud karena ahli juhud ieu terasa aya namun teman kana dunya paling oge meureun ngasongkeun bisi maneh mumpung loba paling gak aya namun teu mepek tuh deuk nyieun madrasah deuk nyieun masjid bisi ayeuna mun teu barek nyieun ayeuna mun teu makahadean ka santri pek ngarahkeun paling ge lain ka dieu tuh ngabejaan ayeuna mengpeung maneh aya mengpeung maneh loba paling ge kitu aya juhud mah lain ka dieu ditarik ka dieu aya juhud mah diarahkeun nyaeta kana pi akhirateun jelema teh paman ahabbahullah mangka sing jelema anu dipicak cinta ku Allah fahuwa fi a'la darajat mangka eta jelema aya dina darajat anu tertinggi jeung aya dina maqam termulia wa asraful maqamat mangka tadi wa bihi yunalu maqamu arbabil auliya ambabul ula arbabul ula. Jadi hanyalah ku sifat juhud teresep kana dunya bakal bisa kahontal jalmi-jalmi anu kagungan darajat-darajat makom-makom anu lauhur. Para ulama kenging gelar ka ulama-anana ulama-ulama anu ahli amal karana mantenanana kasifatan ku sifat juhud. Para ulama-ulama ahli tasawuf, para wali-wali Allah, para solihin, anjeunana keng pangkat anu sakitu luhurna ahli tasawuf sufi. Ahli-ahli ayeuna mun teh makasolehan para solihin karena anjeunana kagungan dina manahna nyaeta sifat juhud kana dunya. Pangkat-pangkat anu luhur teh. Lamun ayeuna mun teh eueuh juhud sanajan ti beberege model urang hayang disebutkeun pangna, pangbisana, panggetolna, pangsolehna, pangikhlasna, pangbarahanana aya teu ngukut sifat juhud moal muncul darajat urang teh makom urang teh moal. Di mana orang ayeuna boga pangkat kaulamaan, di mana orang komo ayeuna pangkat kawalian, di mana orang ayeuna mun teh boga pangkat ahli tasawuf. Juhud ayeuna mun teh juhud. Ya. Jadi ulah ayeuna mun teh mah ari hese nya, ari ayeuna sifat juhud mah dina ati teh lah cek urang mah atuh ulah nyolok mata beunterik teuing gitu. Ulah nembongkeun teuing gitu. Ulah nembongkeun teuing ayeuna mun teh naon kadademes haripet ku teu teureun teh ulang katingali teuing gitu.
ulah terlalu katingali ting menonjol ting menyolok ting urang ayeuna hariputna ku teu teureuyun aya teureuyun teureun ye ulah ayeuna mun teh mah ulah naon katingali hariput ya ieu mah aya hariput laku wok kitu ayeuna mun teh naon da pamere ge ayeuna mun teh mah ganyar ku aing lebok aing mah lin resep ting darsap nu kieu aing ge minang lapar ieu mah da kudu dahar itu urang kitu tah main beak gitu baik ayeuna centin jadi eta sedekah teh beak kitu teh mun centin ayeuna mun teh sedekah diarantep heeh teh tulus centin boga ganjaran teh kaop tiis kapikeun ieu teh haseum aduh nyeri hate mata ku abdi di dahar ayeuna gitu sing ayeuna mun sing beda-beda ulah ayeuna mun tamata tasawufan gitu lamun tasawuf sing bener gitu tasawuf ulah tasawufan ari ayeuna tasawuf anu nyaan mah ngaranna teh sufi ari untuk tasawufan mah ngaranna mutasawwif tah urang anu ayeuna mun tama dianjurkeun diusahakeun teh sing jadi ahli sufi ulah jadi mutasawwif mah tasawufan nu kamari teh tasawuf eje gitu sing satawufnya anu ayah ada supi juhud karti itu itu ayah namun jadi ayah namun teh ubari teh ubar lah ayah nak awe kamu ayah namun teh bejana dating lah ikir kurang banyak teh nya homoneter teh haji usaha teh nya ayah namun teh apa ngan dia bisinya yang marahnya jadi ubar oh ayah namun teh jadi ubar ngan lamun urang ayeuna mun tamah hirup jeung jelema-jelema anu di sekitar urang ayeuna mun tamah juhud tuluy ayeuna mun tamah orang-orang sekitar urang mana boga dulur aya urang nu mah juhud ngan dulur ayeuna mun tamah ngan anak ayeuna mun tamah ngan ayeuna pamajikan tangke bakal ripuh urang ripuh ayeuna mun tamah urang mari teh ayeuna mun tama urang mah yah biasa-biasa jadi kasab ayeuna mun teh biasa waktu ibadah ayeuna biasa ari itu nuntut keukeuh wae kudu aya keukeuh wae kudu boga nyari lamun ayeuna sarua mata ngaji mah nyaeta teu cukup perorangan atuh da urang ngaji ripu ieu mah cigah ajengan meunangkeun bonon we kitu lamun ayeuna dari urang mah dilemesan ati dilemesan ibadah dilemesan ari ieu kumaha ku ayeuna duit kudu merakis wae imah kudu alus wae dahar kudu lupa wae kudu geunah wae pakaian kudu ayeuna mun teh eta ai urang pan ngalah dur ayeuna waktu salat tinggalkeun heula geus ayeuna salat teh make jeung ayeuna mun tamah da kabita ku qobliyah jeung ba'diyah malah ayeuna aduh terus lebar da ieu ayeuna pi akhirateun pi ganyar jeung wiridan sagala atuh meureunna ayeuna mun tamah kitu kaya buat teh ieu mah ayeuna boga salaki atuh moal beung arung gitu itu resep hati ayeuna mun teh targetna ripuh ayeuna mun teh matak cek dina katerangan mun ayeuna mun teh di hiji keluarga aya satu orang we anu ayeuna muhibbud dunya tetap didinya bakal terjadi percekcokan seumur-umur moal aya ketenangan moal aya ketentraman walaupun satu orang rek anak urang rek pamajikan urang jadi hese ngabangun ketentraman ieu kadamaian hese lamun didinya nyata aya muhibbud dunya aya ayeuna mun teu pencinta dunya karena targetna naon kangeunahan dunya kamewahan ayeuna mun teu dunya gera ye anu hubud dunya teh kumaha ye sikap-sikapna anu hubud dunya teh wa muhibbud dunya jeung ari jalma anu cinta kana dunya eta qailun anu ngomongna ayeuna eta di mana
at-tariqu ari jalan ayeuna eta di mana al-khalasu ari kasalemetan bandinganana jelema anu hubbud dunya mah kamuskirin saperti jelema anu mabok sariba anu nginum eta si muskir atila kana arak. Gambaran jelema anu muhibbud dunya hubbud dunya cinta dunya nyaeta saperti jelema anu mabok anu teu puguh arah. Geuleyeung ka ditu, geuleyeung ka dieu, leok ka ditu, leok ka dieu, luak leok gedeg teh, gedeg teh. Gera ayeuna mun tamanya rasakeun ku urang. Ketika urang aya kahayang dina urusan dunya. Bayangkeun ku urang. Ketika urang aya kahayang dina ayeuna urusan dunya. Pan eta teh ayeuna mun tamah hayang laksana teh, hayang ngawujud teh. Jangan ayeuna mun tamah lapangan kerja. Anu ayeuna mun teh lowongan kerjaan. Gede begitu ayeuna mun tamah begitu di tes ente meuni syarat ditolak. Balik di ka imah kumaha? Aing ka mana deui? Aing ka mana deui? Oh ka ditu sugan. Deui ka ditu. Pek teh geus kitu teh geus ayeuna kapiheulaan ku batur. Gede ka ditu lain, gede ka dieu lain, gede ka ditu salah, gede ka dieu salah. Ari ieu ayeuna mun teu kahayang beunghar, geus ayeuna mun teu ngaberum kita tadikeun geus ajal-ajalan. Hayang loba duit teh, hayang ayeuna mun teu boga itu teh, hayang boga ieu teh. Ari lowongan kerja ayeuna mun teu asup wae, malah nu geus asup ge di PHK. Euy ayeuna mun teu dagang sugan ayeuna mun teu dagang itu dagang ieu da batur oge. Da batur oge begitu diturutan teh gecap deui nu puguh manaon modal ayeuna keluar terus tuluy ayeuna bati eueuh bangkrut. Ari ieu kahayang tatarejel ayeuna tadi. Aing ka mana? Aing ka mana? Tah eta teh ayeuna mun teh balikna teh ka pesugihan ka Gunung Kawi teh. Na'udzubillah himing balik mau ibu dunya atuh da ayeuna muskirin pan sabadan bawok aing kieu mah geus kudu ka Gunung Kawi mah kitu na ayeuna kamu kus ayeuna mun mah jelema lieur tah mau ibu dunya teh kitu eta teh ayeuna mun pesugihan teh eta teh jelema ayeuna mau ibu dunya karena target hayang itu hayang ieu hayang loba itu hayang loba ieu hayang laksana itu hayang laksana celita aing aku mangke sekalipun kudu nunggualkeun anak sekalipun ayeuna mun tambah kudu nunggualkeun ayeuna mun teh indung sekalipun kudu nunggualkeun ayeuna mun teh dulur gitu tuluy ayeuna mun teh beh ditu mah lain pesugihan ngaranna teh nyegig gitu euy ayeuna mun teh nyees ayeuna mun teh mah jeung bagong nyees ayeuna mun teh jeung babi tuluy ayeuna dikepung beunang ayeuna mun teh mah beungharna teh tulus itu digebugan ayeuna mun teh magus ngaji ayeuna mun teh kana monyet beunghar teh tulus bool buntutan bisa nyata ayeuna kumaha ya teh eta teh naon muhibbud dunya seperti itu. Jadi hilang kendali ka mana ieu iman ka mana ieu iman ka mana ieu ayeuna mun teh aturan Allah dek ka mana ieu sabada hirup nu ayeuna rek ka mana? Apan ayeuna mun teh rek maot teh, rek ka akhirat teh. Jadi ayeuna mun teh metedakna engke anu muhibbud dunya mah katingali engke bakal kahirupanna teh aduh Allah gitu. Aduh Allah we pagaweana teh. Duh Allah. Aduh Allah. Leok ka ditu, leok ka dieu, leok ka itu, sok neangan jelema ayeuna anu lieur keur lieur ku dunya gerasa. Kalayong.
kamus kirin sari baktila. Matak ayeuna mun teu disuhunkeun mana di antarana lamun urang hayang ayeuna mun teu mah hayang teu geget memet cinta tingkana dunya doana teh kumaha Allahumma la taj'al ad-dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina gitu. Allahumma la taj'al nun Gusti mugi Gusti ulah ngajantenkeun ad-dunya kana dunya teh akbaro hammina dijantenkeun anu pang agung-agungna kahoyong abdi. Abdi teh sagara teh hayang loba duit teh. Abdi teh sagara teh hayang loba dahan. Abdi teh sagara teh hayang loba ayeuna alus pakaian. Muga ulah ngajantenkeun kitu Gusti dunya teh ka abdi mah ulah kitu. Wala mablago ilmina sareng muga ulah jadi puncak kanyaho katerang kaulna jisim abdi. Gusti abdi mah ayeuna mun sing jadi puncakna ilmu kauninga abdi teh cing atuh abdi teh ayeuna mun nyaho-nyaho kana susuci nyaho-nyaho kana salat. Ari ayeuna rukun syarat salat teu nyaho, ari ayeuna mun teh urusan bisnis A B C D sampai ka Z T, teori ayeuna mun teh naon ngala duit mah nya ari rukun salat aya syarat-syarat teu nyaho jeung teu keung teu hariwang aya teu nyaho salat mah. Tah ulah dijadikeun kitu Gusti manah abdi teh kitu. Nu hariwang ayeuna mun teh urang sok ayeuna mun teh salat beresan sok kudu beresan gedasak engke ge nuntut ayeuna mun teh eta teh marosot dasar teh ayeuna mun teh ieu urang eueuh perhatian ayeuna mun teh kana naon kana ibadah kana kewajiban tarik ayeuna mun teh ka ditu apana ayeuna mun teh dihanap ayeuna mun teh geus disaritakeun kumaha man yatluban ma laisa ya'nihi pakon fatal ladiyanihi min ghairi tilal saning jelema anu neangan anu perkara anu teu manfaat saning jelema neangan perkara anu teu berguna pasti perkara-perkara anu manfaat perkara-perkara anu bakal guna bakal ketinggalan resikona teh kitu. Ayo orang ayeuna mun tamaneangan neangan ayeuna mun tama dunya anu loba padahal teu diwajibkeun. Urang neangan ayeuna fasilitas-fasilitas anu sejahtera, anu agung, anu megah padahal ayeuna teu diwajibkeun. Ari salat jelas diwajibkeun. Ari wudu jelas diwajibkeun. Ari suci jelas diwajibkeun. Ayeuna diwajibkeun anu puguh ayeuna mun teh guna teu dipikiran ku urang. Ari itu ayeuna mun teh anu teu dikudukeun gitu. Bari ayeuna mun teu dikudukeun teh geus dijamin ku pangeran teh. Hayoh diudag-udag. Ngudag-udag anu geus dijamin ku pangeran. Ayeuna tan dijamin ayeuna ku pangeran ku urang teu digarap teu hariwang. Rok dan kemoal kieu. Pangeran engke ayeuna mun dikubur. Nasihat teh eueuh kahayang ngan hirup teh dina saung butut anu reyon geus ya. Oh kahayang aya ditanya kitu mah dikubur. Moal ditanya. Teu loba duit ayeuna moal. Moal disengkrek-sengkrek. Teu alus ayeuna mun teh mah baju moal. Moal disengkrek-sengkrek ku malaikat ku Allah mah. Henteu ayeuna mun teh mah loba duit moal dikitu-kitu teu boga imah anu alus moal disengkrek-sengkrek. Tapi lamun ayeuna mun teh mah salat teu balik, wudu teu balik. Kumaha ayeuna mun teh di akhirat teh? Utawi patrol dina tukang eta jumlahna 7 perkara sahiji patrol sahadat tah sahadat anuran pikiran. Loba keneh mencegel urang meeset tina sahadat teh. Tarik teuing ayeuna kasieun jeung karesep ku makhluk ku jelema tapi kasieun jeung karesep eta ngaleuwihan ayeuna mun teh ka Allah ka Rasul.
pariksa sahadat. Ai masalah nama di kesana aya namun tema arafal sarada oge ngan pengamalan apa kasieun karesep masih kene bisa ngelehkeun karesep jeung kasieun ku Allah ku Rasul boh ka anak boh ka pamajikan boh ka kolot boh ka babaturan lah aya namun tema sahadat teh omean lan ka sahiji patron sahadat lamun sampurna sahadat tangtumuna liwat jalan amunah teu sampurna tangtu tigubrak dipariksa sahadat teh moal dipariksa alus pakaian moal dipariksa alus imah moal dipariksa loba duit moal dipariksa sahadat kaduana engke teh ayeuna dina cukang siratal mustaqim teh dipariksa salat jeung ayeuna mun tama susuci jeung seperangkat ayeuna mun tama salat aya kitu dipariksa zakat dipariksa puasa dipariksa ngahaji dipariksa adus junub jeung wudu dipariksa ayeuna mun bab silaturahmi hade ayeuna mun ka indung ka bapa aya oge oh ayeuna dipariksa nasihat tereuncum sia ayeuna mun nasihat ayeuna mun teu gedong di mah teh nasihat teh boga mobil moal dikitu-kitu moal disengklek-sengklek aya namun teu kitu di akhirat teh gitu jadi aya namun teu man lam yajhad fid dunya lamun jelema teu ngukut sifat juhud sifat aya namun teteresep kana dunya teu dikukut ku urang maka bakal sabalikna jelema eta nyaeta muhibbun laha berarti pencinta dunya engke lamun ayeuna jadi pencinta dunya kahirupanana bakal saperti jelema anu mabok atawa bakal saperti jelema anu titeulem tidak tahu arah teu apal jalan kemana jadi tidak punya arah luak leok kemana ya teh kemana ayeuna khorik ayeuna kholas aing hayang salamet kumaha aing kemana jalan ya kudu kumaha aduh alah kitu salah kieu salah kitu lain kieu lain rarudet wadari kalistigori dhahiri bitalabiha karena secara fisikna dhahirna sibuk ayeuna neangan ayeuna kaditu kadieu tah capek awakna kaditu kadieu tuluy hatena dirongrong ku kahayang dirongrong pusing ayeuna ku kahayang teu laksana teh lucan laksana teh li anna aida rasakat fil qalbi dahara dari kala jawaril abdi sabab di mana-mana geus pageuh geus ayeuna mun tamatu mancab tuh eta dunya geus melekat eta dunya dina hate mangka ke bakal tembong kana anggota badan seseorang jadi jelema anu ayeuna mun tama resep dunya jeung teresep dunya engke bakal aya gambaran dina fisikna tina kicipna oge ayeuna kapanggih tina ayeuna gedigna oge ayeuna kapanggih mana ia ayeuna mun tama ibu dunya pencinta dunya mana ia pencinta akhirat kumaha kapanggihna bitaqalubi sasal wa muqatalati wani ayeuna mun teh perang wani pasea maseakeun ayeuna mun tama dunya maseakeun warisan maseakeun jatah fayaslubuhullah ladzatal qanaah mangka ke Allah nyabut di manehanana nyabut karena kanikmatan sifat qanaat teh engke deui jeung moalnya manehana kumaha cara nyaeta siat-siatna jalmi-jalmi anu jaruhud jalmi-jalmi anu teu carita kana dunya ngaji teh moal bisa ngahartikeun ngaji juhud teh nerangkeun juhud teh da tertutup siasat-siasat buat teori-teori juhudna kumaha moal bisa nerangkeun jadi jelema anu dek nyaritakeun juhud ngarah ka hati nyaeta alusna ku jelema anu geus juhud ngarah ayeuna ka hati lamun ayeuna nyaritakeun juhud teu nyambung jelemana pencinta dunya nyaritakeun juhud teu nyambung sorangan oge nyaritakeun ayeuna mun teu pencinta dunya ieu nyaritakeun nyaeta cinta akhirat
benci ayeuna mun tama dunya teu nyambung. Watruk jeung kudu ninggalkeun anjeun minal ajwaji ti pirang-pirang bojo man ka awewe masa adat anu henteu matak nulungan teu matak kabantu eta si awewe si man fi taatin dina kataatan wahtar jeung kudu milih anjeun ajuban kana lelengohan lalagasan fadilan bari anu unggul. Daya teh masih keneh nyaritakeun juhud teh nyata hartina teu resep kanu pidunyaeun semata-mata. Lain hartina ulah boga dunya, ulah ngakut dunya, tapi ulah resep kanu pidunyaeun semata-mata. Salah satu anu dunya teh, anu kasebut dunya teh adalah pamajikan. Pamajikan anu mana? Pamajikan anu henteu ngabelaan, anu henteu mantuan, kana kataatan ka Allah, kana ibadah ayeuna ka Allah. Matak cek di dieu, mun ayeuna mun tama urang boga pamajikan anu henteu matak melaan mantuan ngadorong kana ibadah ayeuna ka Allah, sabalikna malah jadi ngahalangan kana ibadah kana kataatan ka Allah. Watruk minal ajwaji hampura lain teu bogo lain teu nyaah sabab geuning dirasa-rasa teh rek ngaji ulah rek ka masjid ulah rek hadir kana tempat-tempat zikir ulah hampura we geus peka ye namun teh masing-masing we kuring mah daya teh nyaeta butuh keur kabagjaan kaselamatan akhirat aya ku anjeun kalaka dihalang-halang hampura lain kurupa saya lain kurupa lepaskeun gitu artinya ya namun tanaon lepaskeun daripada ngaganggu karena urusan kataatan ka Allah kataatan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtar ajuban fadilah wios milih ngaduda wios ayeuna mun teh milih ngaduda wa huwa tarkun nikah nyaeta wios teu nikah we wios teu gaduh bojo we daripada nyaeta boga bojo boga pamajikan anu matak ngahalangan kana kataatan ka Allah Subhanahu wa taala mangka eta awewe teh bagian tina dunya. Sementara cek tadi ulah resep kana dunya, ulah cinta kana dunya berarti ngungkut awewe dunya. Kumaha ari awewe ayeuna mun tama anu matak nulungan ngabelaan ngadorong kana kataatan kalau eta mah lain dunya. Awewe eta awewe mahal. Awewe ayeuna pamajikan anu sangat berharga. Lain ningali rupana lain ningali latar belakangna, lain ningali keluargana, lain ningali keturunanana, sabab eta ngadorongna ayeuna mun teu ka urang kana kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Erek ayeuna mun teu ngaji. Aduh ayeuna mun teu beurih teu gaduh ongkos ayeuna bapana. Ayeuna lain kaheula eta ayeuna mun teu ngaji ieu ayeuna raseko can ieu. Atuh ayeuna ai erek ngaji itu orang dapur ayeuna mun teu naon wios panah saaya-aya pek ayeuna mun teu bapana ayeuna mun teu sing jongjon ieu ayeuna mun teu ngulas kapungkur ayeuna mun teu pengwiang sabada ayeuna teh pun bapa sok ngobrol ngobrol ge curhat ayeuna santai. Macam ayeuna mun tama dongengna maka pungkur riwayat ayeuna mun teh hidup ti awal ayeuna mun teh dihukum ku apa di ayeuna mun tama dipakuasi di pangungsian tah pan apa mah ayeuna mun teu kana naon cenah begitu ayeuna mun tama eta
Jadi sakudak sakedi kantunkeun geus puguh aing ngaos aya namun tama eta mah di lembur mah kitu rutinan mah ieu mah ngaos masantren ngaos aya namun tama masantren kumaha cinta ayeuna perasaan mah cinta kitu keur aya namun tama atuh jaba dimitoha jaba ditinggalkeun ku salaki bae tanyakeun ka awe aya namun tama ayeuna sanggup pituun teu nya di Pangungaraan lain di lembur gitu ayeuna mitoha teh beda lembur pan aya di Jelagong ari ayeuna apa mah ayeuna pun gampang ditujukan di bakal ayeuna ka Jelagong ari ayeuna mun tamaleung saurna ayeuna mun tai mitoha teh di aya bawel gitu ya ditinggalkeun teh ayeuna teu ditinggalkan rasiko gitu teu ditinggalan ayeuna rasiko kumaha tah angkecuk kebon pekna teruskeun apa mah deka kobong teruskeun ayeuna kebon biang ayeuna mun teu ngarawat eta tangke ayeuna mun teu hasilna jual geus kitu teh ayeuna mun teu mah bebeja ayeuna mun teu mah ka entos cenah dipanen ke atuh sakeudeung balik dipangmaculkeunna ieu mah ngarasikeun teh pacul pelakan ayeuna mun teh saaya sok ayeuna mun teu teruskeun teuing ka ayeuna mun teu kagungan putra ayeuna mun teh hiji ulah cek anu pangagungna ayeuna karek ayeuna mun umur 7 tahun teh geus bisa mantuan ayeuna macul baheula mah budak teh sok ayeuna acan ayeuna bantuan ayeuna mun apa deuk ini ka kobong tete waktu harita kumaha perawasan ayeuna mah asa dinya nyeri ku salaki di kitu-kitu terus cenah mah aing ngaran-ngaran deuk kana ngaji mah bang ulah saya ngaran-ngaran deuk kana ngaji mah henteu ayeuna nyeri ku pedah teu ditinggalan rasiko henteu ayeuna nyeri pedah ditinggalkeun ayeuna di mitoha bari saimah teu nyeri pedah ayeuna mun teu mah ieu ayeuna mun teu mangala ayeuna rasiko ayeuna kusorangan pedah diruskeun ayeuna ngabonda henteu cenah ngaran-ngaran ku ngaji mah pun biang tah ayeuna mun teu pun biang kakak gua sih ayeuna mun teh sakali cing teh sok sabaraha urang hitung-hitunganna ieu hayang masantren cing teh ayeuna mun teh sok ayeuna mun teh malah pokona mah rasiko ayeuna teu kuat urang mah ieu teh kasaha nurunna dauh deui ayeuna mun teh mah aya suka teh nurun gitu ka akang gitu hayang masantren geus boga pamajikan gitu ti mimiti ayeuna mun teh ka anu ayeuna teh hayang masantren ayeuna mun teh suka pamajikan hayang asaan gitu tuh laksana tapi ka ayeuna oge gitu nah pun biang mah ina kapungkur gitu deui ka ayeuna mun tamatos kagungan putra dua masantren keneh di sayuran masantren keneh tah ayeuna mun teh geus kitu teh ladang ayeuna pare sok ayeuna mun teh itu cenah payunkeun cenah keur apa gitu ayeuna mun teh mah eta kitun lah ka ditu ka kobong pangula ayeuna ku sicika teh gitu nu karek ayeuna lah 10 tahunan nganter apa cenah ya ayeuna mun teh mah eta tos panen cenah ieu teh ya ayeuna mun teh mah eta ngarosanakeun bekal cek ayeuna mun teh mah pun bapa teh kainung maneh tong hariwang teu kadahar bekal mah di dieu jig bawa deui ayeuna mun teu kalor jadi ayeuna mun teh mah di ditu di dieu teh boga wae inung-inungan gitu inung-inungan teh ayeuna nyaah gitu geus saya bawa deui ka itu kainung maneh kayak pas sakedeung direk balik deupang maculkeun heula kitu dugi ka ayeuna kagungan putra ayeuna mun teh dua atak ayeuna mun teh mah ditinggali dina layana ge moal aya ayeuna mun teh jelema pang senang-senangna pang bebas-bebasna ka sun bapa ieu teh ka aki-aki teh pesantren teh gitu tapi ka ayeuna mun teh terakhir kamari dina saat-saat ayeuna bade pupusna pan biasa satyong tafsir gitu dan tiang ayeuna mun teh katika lama pan eta teh ayeuna mun teh upami ayeuna mun teh mulih teh kaping 20 gitu eta teh enjoy ya ayeuna mun teh ieu pun biang sugan aya mutruk ayeuna mun teh ngonahnya cenah ayeuna mun teh aya teh aya tah eta teh nyaeta istri anu naon anu teu anu saadat fitaati hayang boga pamajikan gitu akan yang teh itu gigi mas masantren mah tong hariwang ayeuna mun teh budak bari dibakalan dirasikoan ayeuna teu bisa akang ayeuna teu laksana hayang masantren geus boga pamajikan komo ayeuna masantren geus boga anak teu ka ayeuna ge teu ka ayeuna oge teu kuateun teu kuateun keun lah ayeuna eta lain wajib ngan lamun ayeuna mun teu kanu wajib-wajib kade kahalangan ku pamajikan
pamajikan gitu rek ayeuna ngalakonan kewajiban ka pangeran ka Allah rek ibadah tuluy ayeuna mun tama kahalangan ku pamajikan tapi ka urang teu bisa laksana ngalakonan parentahan pangeran kewajiban karena kahalangan ku pamajikan eta wios ngaduda wios lalengohan wios lalagasan gitu cek di dieu mah cek di dieu kumaha sabalikna lamun ayeuna jelema boga pamajikan anu soleh man rajaqahullah imfaatan solehatan jelema anu direzkian ku Allah istri anu soleh muga-muga dipaparinkeun ka urang jelema anu dirizkian ku Allah rizkinya eta istri anu soleh soleh teh nyaeta kumaha solihah teh anu ngadorong anu ngabantu anu mantuan kana ibadah kana kataatan ka Allah pakon aanahu ala satri dinihi mangka bener-bener eta jelema geus ditulungan ku Allah saparona agama jadi saparona agama teh aya di istri anu salihah baik segala oge mah jasa we aya namun teu masa utang saeutik habis tukang ieu teh aya namun teu aya dukungan pun bojo cenah aya namun heueuh da moal jalan dek masak belum kumis capek-capek aya namun Mang Haji moal kacabak Mang Haji sakurat ieu teh nyaeta sabab dorongan pun bojo kitu jadi bisa ayeuna berjalan kahambat kerasa ayeuna gawe kitu ari sorangan ayeuna komo ayeuna mun teu membantu kira ayeuna mun teu di masjid batur madrasah sabaraha gajina teh zaman kabeh bakal kahalangan erek mantuan ayeuna ku materi erek mantuan ku tanaga erek mantuan ta eta teh ayeuna mun tama jasa anu ayeuna mun tama besar di makhluk teh eta awewe sehingga orang ayeuna nu apapun ieu kesuksesan mau tidak mau sadar teu sadar eta ternyata jasa awewe jasa pamajikan urang mata ayeuna mun tama albuda maka mari deui ka ayeuna mun tama nangis di teh akang teh bisa kieu ieu teh ayeuna mun teh jasa tapi kalipangnya nungkeun sabar tuluy ayeuna ditinggalkeun ka ditu ka dieu bisa sukses dan nyampe ayeuna merasakeun ku urang kahambat gerasok ayeuna mun awewe ngeler urang ngidul awewe ngetan urang ngulon da bedol-bedol ese da ieu teh rungsing ayeuna tapi ayeuna mun tamatak dina doa teh geuringnya muga-muga cenah sing ieu sing sareundeuk saigal kitu sabobot sapihanean kacai jadi sawi kadarat jadi salagapan gitu da akalat ayeuna mun teh panganten teh sisang redeung saiga teh ieu ayeuna mun teh mah urang resep ayeuna mun teh kana agama resep ibadah ka Allah pamajikan urang ge sarua paling tidakna ayeuna mun teh manaon ngabantu ngadorong urang resep ngaji pamajikan oge resep ngaji setidakna ayeuna mun teh walaupun teu indit oge mantuan ngadoko kitu sareundeuk saiga teh anu disebutkeun eta teh bahasa Arabna muasyarah bil ma'ruf itu atawa sakinah mawadah warahmah teh anu kitu teh rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah